isinkeun ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang Haji damang. Mang Haji. Alhamdulillah. Wakil Aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. lakat ke Mang Haji. Menilekoh kitu Mang Haji. Tutang selesai ngadinten di pesantren. Mudah-mudahan Mang Haji panjang yuswa insyaallah. Tapi kalekoh gitu Pak Haji Muhyiddin. Aduh. Saha kakasih teh? Mang Haji Kohar. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Beres. Aduh, nuhun Mang Haji. Nuhun Mang Haji ah. Mun urang mah dicukur Mang Hajinya. Ieu teh urusan Mang Haji kuda teh. Wah, kaderna ulah. Urusan Mang Haji teh dipiwarang ku tuang eyang. Kalau kana tuang eyang nuju anom teh kana pan ieu kudana teh. Ya. Kamana-mana teh nganya kuda. Besok mah dicukur Ngaji. Mang Haji kuda teh bikang jalu ieu teh. Ulah. Ieu kuda bikang jalu. Wah, jalura deh. Jalura Mang Haji mah tara ngungkut kuda bikang. Ampun. Rumaos ipis iman Mang Haji mah. Ampun. Sok rada kabongroy Mang Haji. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Sacidana lain tinggal ngawerna. Komo eta ya. Ora. Udah geus dilipen. Di mana lagi teh? Kawin Mang Haji ti Pusaka Ratu. Bungali kacompreng cenah teh. Ayeuna teh. Nuhun. Gaya lemur dia mah. Beres. Eta Mang Haji teh lah. Buah dua, ayeuna buah dua teh. Kebon buah. Kebon buah. Esukeun teh Kang Dahlia. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Ieu kuda saur Kangjeng Rama teh ku kaula rek dipake. Oh, parantos aya widi. Parantos nuhun atuh, nuhun. Jaluna ieu teh ulah. Naon ngaranna kuda teh? Aya nu nyebu si Jamhur we aya. Aya si nyebu si Manis we aya. Kitu ulah urusan Mang Haji mah misleung. Moal misleung. Urusan Mang Haji. Urusan Mang Haji mah ngan omat ieu kuda mah di perjalanan ulah panggil jeung bikang. Malum keur beger kudana. Ngarti ieu wah ngarti atuh. Geraknya punten ieu Haji Mang Haji nya. Mangga mah. Hei. Dah. Jamhur. Ya bulan. Nah, nemalan teh. Murukan teh eta. puncak Sunda mah. Kurang buah dua, mah ieu teh parantos ditawis 20 juta. Waduh. Ya on. Kitu wis marukana. Kakek kuda remong. Udah rengong udah jatuh ya. Anu lagu kitu teh geuningan tetetetet 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 tuh ya cuma lagi ngerti kan laguna jurek kene marukana Nggak sapaleun karena trompet teh mau nenek. apaleun trompet teh manis gitu juga wayahna maneh bakal ditunggangan ku Mas Putra Kakasi Bambang Aji Putra Jajakeun gitu. jajakeun sakumaha eta nana omat ulah ngerakeun si Aden Ulah ngarudetkeun. si Aden Panji pada diange Ulah ngarudetkeun ulah minta jajan. parabna naon yo jokot biasa Biasa jokot we. biasa Kali-kali ku ampas tahu. ngan sekali-kali mah ku ampas tahu sareng ku ongok aya eta oge sekali-kali masihan martabak Ada nya gitu Kang Haji ge aya nu masihan masihkeun. teu sangka Kang Haji jag-jag wae nya tos sabaraha nyus wae teh 58 Wow, Kang Haji teh yo tapi jag pun anak opat laki 2 awewe 2 opat dan anak tere Dua anak tere. kata mah hareup anak tere da indung nganturkeun putra tere 11 Nah, lo banyak tere. iya itu jeung Mang Haji ge
Ada gara-gara ya. Nuhun. Kapungkur mah ngaji teh riwit kencing manis pagawean teh. Tanah samburan. Iya, marukana teh den. Untung aya susu kuda liar. Nah eta Susu kuda liar Sumbawa teh lumayan teh. lumayan. Biasa yang ada mangkeun. Iya. Karena susu sinan ya. Marukana darah tinggi kapungkur kantos marukana 230 Woi. hampir kajengkang. Tangtos. Darah tinggi teh ku SMP cageurna teh. SMP. SMP Sekolah menengah pertama sanes. naon SMP teh Sari Mengkudu Prima. wow Sari Mengkudu Prima. Eta we di luan. eta we kula Cang hudu lumayan aya jag-jaga ka jieu. jaga Asam urat, kencing manis, darah tinggi. Lumayan. obat transionil Nuhun. saya ya di lemur Alah. Adena tuh gerak itu gerak mau ngaji deh lah. Turutan ngaji. Oh, oke. Mang Haji mah marukana teh di Mekah teh waduh. Ngan omat ngabartosan ka Mekah mah Cep Aden. Ulah musim panas. Oh, bahaya. dingin lah Sabab panas di urang mah paling luhur 32 derajat Celcius. garis paling panas Tadi Mekah mau pamitos musim panas nu dugi ka 45 derajat. Kitu walah hari ade. moten ewewet Keluar ti hotel teh marukana asa ditabrak ku panas teh. Panas. Lempang teu ngangesena Cep Aden. cepanyi Cara roplok tak kulit teh, kulit suku. Gitu jangan saya. Gitu Cep Aden. Gitu jangan saya. Ngan aya raosna deui musim panas teh di Mekah teh. Aya raosna kumaha? Nog teu kudu digoreng. Kudu beli minyak. Teu kudu digoreng teh, teu kudu digoreng meuli nog teh kantun dituna dina keusik. Uang we ku keusik. Asak, sare asak ka jejak. Nah, ini Kang Haji. ngaji mungkin jawab Nah, urcai den, kari milarian batu tumpukeun tuna we teko teh tah. Nah, luhur batu. Usian cai luhur batu. Asak. Sare asak bae. Kada kainu. Panas-panas dari ditu marukana tang ngarokok teu kedah mawa bensin. Rokok teh kantun antelkeun kana batu. Hurung potong. si ada di Bandungan deh gitu Marukana teh tah kamari aya ustad pagawean teh nganyawah we jeung nyawah nepi ka kuluh nepi ka hidung atuh. Ayeuna buka hidung Ustad teh kulit buka hidung kulit teh ceuk Kang Haji teh buru-buru ka Mekah balik teh Mekah mah moal macul wae atuh ripuh. mau capek deui Marukana teh nah cenah naon Kang Haji teh syaratna ka Mekah teh wah syaratna mah tahajud. Sareng sena tahajud teh surat Yasin tilu balikan. Surat Yasin. Deui surat Al-Ikhlas 103. Terus jeung surat Tanah. Teu pira sakitu ka Mekah mah. eta syaratna aya ka Mekah mah Jadi moal macul deui euy kitu teh moal apa sawana dijual man. Ampun Kang Haji. Alah, punten den. Iya. Mang mah tukang heureuy Iya. Keke Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh nya? Insyaallah 3 tahun deui sugan aya ongkos kitu kan. Sugan teh atos nya acan. Karek cita-cita we gede itu teh. Nah, ieu Mang Haji. Nuhun Mang Haji. Wah, punten den. Tukang heureuy Kang Haji mah. Matak awet anom ge kitu. Alah. Jadi mau ngerakeun ieu teh kuda teh moal cing percanten den. Bade ieu mah urusan kaula. Oh, sumur bade angkat ka mana? Dek nepungan bapak kaula. Dek nepangan Kangjeng Rama. Dupi tuang Rama teh saha? Panjang lalakonna. Oh, tuang Rama teh panjang. Aya sameter. Lalakona yang meriwayat Sakitu Mang Haji kae rupina wangsul ti ditu ku kaula di
biasa ngadongeng lah. Perhatoskeun pisan naon rupiahna kagagelan. Wah, nah ya den teu kituan den. Da ieu mah atuh da tuang eyang ieu mah kula teh mangga teu kena kituan den. Naonan? Ai kerokok mah ya. Ulah Tapi lumayan ya kerjaan ya. Tagening. Entong sok itu den. Ngisinkeun isin ku anu carekan ku eyang. Lalawora teuing kali aden. aduh. Entong sok itu ah. Ku pasep tatang. Lumayan ieu macana kalah. Da ku pasep tatang oge di pasihan. Atos Di pasihan mengaji mah. Di pasti aku beli. Kulo kana teh. Ya ai mulih ti Arab teh mor kana korma 3 kilo teh. Ya korma nabi teh. Ya, korma ngora utamina mah. Iya lumayan entong cenah. Sanak mengaji. Oh, atuh maksa-maksa teh gua den nuhun atuh ditampi mengaji. Nuhun adenah jazakallahu khairan sira nuhun. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ya. Aden teh cenah sauranya. Pada angkat tuh cenah ka itu ka Saudi Arabia cenah damel nya jadi kapten kapal. Wah. Ya doakeun we ku Mang Haji. Wah, sing agung milik ah. Oh, Sing agung milik. Ya den Gampang ibadahna, gampang usahana, panjang yuswana. Amin. Sakula warga jaden. Mudah-mudahan semua. Kitu we Mang Haji, wilujeng nya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joh, eta. Lumayan boga keur eta yeuh. Aya. Keur meuli pulsa. Aduh, aya 2 poin Kang Haji ah. Nuhun den, mangga den. Mangga nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joh. Mangga den. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, minum teuing. Kudu rek namahan deui. Lain Kang Haji cingceung pisan mah kana mah. Kacengos teh. Bambang Panji Putra hingkang bakas semedya tuminak ing Amartapura. Doh, ieu ge. Nepangan Ramana Arjuna. Maksad tunggang jaran. Ieu ge. Dangu-dangu selakni teh Aswadipa. Aswa Pranyata kuda. Dipa Dipa panjang utawi lempai. Ulsing Ulesing kuda dawuk pang megantara. Patining kuda antakasura masta kegerotan. kukulinciran Kukulinciran kuda satria amanah, satria pinana, satria kinayungan, satria papayungan. Uyuping Kuda arak api arak abda sopi berenes cuma delalan jenewar. Pecut teh melengkung kadia kumung mendeke kadia jelarat. Lakuning kuda loncat sajengkang tan kena. Nguciwakeun. Dadah, Den. Bye. Bye. Aduh. Nguciwakeun urusan Kang Haji mah. Urusan kami nepi ka kitu urusan kami. Kuda kami mah tara nguciwakeun. Udah kami mah tara nguciwakeun. Urusan kami warga negara Republik Indonesia. Alah.
aya pemuda nepi ka kitunya. Nya sugane atuh Kang Haji. Ayeuna teh kapan hari Sumpah Pemuda? Ulah Sumpah Pemuda sugane. Mudah-mudahan para pemuda bangsa Indonesia nya para pemuda bangkit deui. sabab naon? Sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas. Anu handalnya Kang Haji. Anu handal mudah-mudahan ti ayeuna kahareup anu bakal jadi gegenti kanu di luhur tepan barudak-barudak ayeuna. Para pemuda Anu keur digemleng dina kawah Sandra di muka hartina tina pendidikan. Di universitas itu, universitas ieu mudah-mudahan we cing jadi contoh anu patotos kejadian-kejadian nu kaalaman ayeuna. Sumuhun. Kema kahareup mudah-mudahan cing jalujur balaleuneur tararakwa ariman. Ya doakeun Kang Haji udah Kang Haji moal lila tuh. Malaikat geus ngagantung Haji urang mah. Geus tunggang gunung hirup teh malaikat geus dina tak-tak. Tak-tak kari ngalengkah. Barokana teh tereh maot. Leres. Moal lila hirup di dieu teh sakedeung. Saliwat. Sakitu nya ieu nya. Leres. Alah. Disiarkeun itu nya. Sumuhun cenah mah. Alah wilujeng midanget kaken we.